supaya telebet ka sawarga Maniloka. Di salwareun lawang selamat tangkap para dewa sangat juata para lumanten bayar-bayar. Parantos regreg ngahadang Yidawala. Para dewa kepapag dening waledan ledia. Batara Indra Saking Tenjomaya. Iya. Nanaonan Sidawala teh. Doh, laras. Maka jeung rek wani-wani asup ka sawarga Maniloka. Laras. Kabina-bina teuing nah teu apal yen asup ka sawarga teh aya tata krama. Aya. Pasti bakal kasorang takutu. Siapa menang? Batara Brahma Dewa Sena. Iya. Saking duk sinageni. Iya. Batara Brahma. Kurang ajar Sidawala. Maka jadi wani-wani asup ka sawarga Maniloka teh siga bangsat. Diduruk ku aing sia. Aing dewasana. Bangsat sia. Palingi. Mau. Ya. Aing dewasana diduruk ku aing Sidawala. Siapa menang? Apa? Batara Bayu Saking Panglaut. Iya. Dewa Angin. Iya. Lamun kekepeute ke Sidawala rek asup ka sawarga. Disapu ku aing nya teh Dewa Angin aing. Sapu ku angin barat taliwabang. Sae mangalingi sadrek payu. Ben latang siap. Asa dijejak sirah aing Sidawala. Allah. Batara Indra Brahma Bayo Basuki Wisnu. Iya. Kula. Anak gerah hadang. Sae ulah sakali-kali Sidawala diasupkeun menang asup ka sawarga Maniloka. Lawang selamat tangkap tutup. Tunggu nih, tingali Sidawala. Geus ngurum we gini tingali. Enggak, naon? Tingali dewa nih bekar regreg gitu doang euy. Aduh aing keung da ulah kudu kumaha sih teh? Tenang, eta teh upacara adat. Wing rek kadinya, ngeuh, ngonyo upacara adat bararaeud.
lain urusan baheud bateng baheud teh ieu teh naon teh keur sanewara hei dawala tadi dawala Wilujeng tepang para dewa dawala aya naon anjeun kasawarga dawala aya priyogi we nanaonan ieu teh mang dawala teh bage jeung wani-wani rek asup kasawarga amang nganek lah tong dicacanak abdi mah Mahadewa abdi manganter wungkul demi Allah abdi manteu upami bade digebruskeun kana kawacanan di muka masih dawala we abdi mah ulah digebruskeun kana kawacanan di muka aya kasih upami teh asa mah abdi mah gebruskeun sareng widadari aduh diuk kasieun masyarakat ngupat semua kabatur kalakuan nu teu jujur sameme ngupat dicatur baik riksa badan sakucu baik riksa badan sakucu
kagetin mirahan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri para dewa kaget kasumpingan dawala anu teneng ludeng katingalina wonirahangan dika dawala naon anjeun datang kaya sawarga Maniloka Gerawak Cabalaka dawala aya naon anjeun dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka cebok gerabana dek naon anjeun ka sawarga dek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewasana direrap ku Aisyah itu direrap diduruk ku Aisyah aing dewasana geuleuh tah kada wae tah palontong teh si goblok tah teuregeus pisan lamun aya di lemur aing dicacag ku aing lawan nya bina teuing dewa teh kitu teu ramah dewa teh nya heeh balik dewa balik dek naon anya nya saperkawis mang abdi teh bade silaturahim ka dewa nya nuhun dawala sono abdi teh mane sono daing mah teu tuh nya dawala ceng oge balik dawala ya cicing ngomong kieu aing beri tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia Kang kade aing didudut ti korote ku aing dewasana aing brek api teh sieun sok goblok teh urang ajar balik sia ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka uluh si eta urang ajar salah huta goblok maka jeung hayang panggih jeung Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka aing di dieu urang ieu jarang panggih komo anjeun naha da hayang panggih mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggih teh dek panggih teh rek naon dawala ye kaula Resi Rada Kebayaning Dewa pawakilnya tati Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasali lagi sarua nya atuh kitu mah sami mah abdi gesawios teu pernah oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu ieu numutkeun beja tilu menang dipercaya yen Hyang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi Hyang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada atawi alam kajinan katilu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam dunya. Oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener berarti di sim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan Triloka bener berarti tah abdi bade ngaruskeun berarti sadaya anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna
maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung kurang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungjawaban jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bager ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi anjeun jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah bener dawala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon kulan mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngalun mamatahan sia nah ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacana di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ayan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diborong goblok sia nyaho aing dewa naon dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing saku seuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa belanwir disaprot goblok saku balwir goblok goblok udah disaprot ku balwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin
kebeneran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok cai aing rek dikerauk tenang da bala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ong korek bebela teh kumaha sieun goblok si teh ngeuna teh sok hayang nyaho jeung aing kabeh nya ajar syai dewasa maju wan iya wes dia musik walah sampai wes ayah karasana siadan siap kurang ajar na malam ayo musik siap nah sia goblok abi beuna teuing sia teh dewa Brahma dewa Sina ditiup ku aing hiji dua aing ka maneh aduh walah urang ajar kade sia kade awas kowe aduh tong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek samya pada yang ngalaga ingkang samya ngalaga lawa iri lusilan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk samelang jamu kurang ajar sidawala hei para dewa inge sadayana disiungkeun mundur wae mundur ieu Batara Bayu Dewa Angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat tali wawang tina pananganana angin gede anu sakitu ngagelebugna tangkal kai anu warageng tek cing darok-doknya tak katebak ku angin ieu Batara Bayu cinandak kumamrat madugia malaras Sinandak kumamrat madugia malaras ngawatekna kikang linewi angin batur angin kagede kitu ulah aduh kade ulah sia aduh tolak angin mah mampu ya euy duh kumaha gede-gede ting angin ulah mundur ulah
kuda-kudana ya angin barat tali wawang anu dikeluarkan ku Batara Bayu memang agengna luar biasa tangkal kai anu sakitu araragengna cing darogok kacana ku angin ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kai dawala ieu angin ditunyuk ku dawala nganak-anak eureun sapisan angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur sok hayang nyaho lah aing Duh. Allahu Akbar Subhanallah ya Allah ya Rabbi anjir adi aing kasurupan ku naon buah-buah kasurupan ku neon eta angin ditunyuk ku silawala eureun Aneh eureun teh. aduh eta angin sat hat angin mane utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur angin wah nepi ka mundur deui angin hebat euy wah hebat pada euy Otipati Jagatnata Raja Triloka lewas ningali ieu kajadian asa dijejek sirahna ieu Otipati Benu anu antukna panyangkana ieu dawala dipiwarang ku Semar atuh Otipati Jagatnata gilig ku nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujaring carita datan nerat tangan datan nerat tangan deman iwuh mangkulingan rana denira si dawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka Duh. da moal henteu ieu dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna Laras kula. nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikeun ieu sawarga tapi naha bet makan nitah bebenyit lamun kitu carana Kakang Semar hapunten da ieu Kakang Semar anu mimitian kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha wah cilaka oi wah naon lah cilaka Otipati kabur ka mana pasti bakal nepungan bapak ya marukana meureun kuring dititah ku bapak tuluy susul ku aing udah ulang susul ulang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar sadar da wala Naon teh? siapa uwi sadar wala nyebut da wala istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah neon anu di jero maneh aing mah teu kasurupan belagu jeung neon mah nya kasurupan ku neon wala si Semar jeung si Otipati dijikeun ku aing wah itu kayaanana ieu dawala anu ngababerik Otipati Jagatnata Raja Triloka Nyamang aya. dekat catur di jalana ieu dawala parantos dumugi ka nagara Amarta itu ujaring carita nanging dawala sareng asta jingga reuwas barang dugi ka Amarta
sing horeng ya Amarta parantos digempur atau napi diserang ku negara Jamul Dwipa dipimpin ku patih kana kasekti atuh ya dawala bingung teu mangitungtung sareng astra jinga kedah kumaha kayana aduh silakan lah cilaka naon Amarta aya nu nyerang gimana di negara Jamul Dwipa nepi ka awut-awutan ke negara Amarta kumaha teu nya kumaha heula kieu we urang bagi tugas we kuring ngarek nyusul Otipati anu ka imah bapak duluy tah aka wayahna bantuan Panawa anu kiwari keur ngahadang musuh berjuang Gosok dewa tuh, omatnya siap, kenges beres, ku aing di bejaan, siap lah, ayo.